Carita lucu orang Sunda, lalakina orang Sunda kawin jeung orang Betawi. Tah pas keur diuk dihareup teh lalakina teh keur ngudud we bari ngopinya, udud bari ngopi. Terojol pamajikanana, lagi apa bang? Ngopi nyi, tapi lebih enaknya ngopinya kalau ada pisang goreng. Sedangkan orang Betawi itu teu nyahoeun nganyaho pisang goreng teh pisang jelek. Terojolat manehna teh bari mawa cau buruk. Mawa cau buruk. Nih bang, ini pisang gorengnya. Ieu mah lain pisang goreng atuh nyai, cau buruk.